nahan segar geus penting aduh. Ganti baju Geus mandi, geus keren. Tinggal ulin enak. Pakainya kamu itulah supaya tambah keren. Nama awewe na rempel ayo lah tanya nempel ku naon jadi dedes mah anjek kasepnya doang orang Korea tuh lemin leho apa lemin ho karena salah kieu hanya berpikir ulin diajakan ulin ku ayo kan awal nu penting teh cugan bae si pikir daekeun nganteur yang kami pikir lah pohon laung tuh saya kebenaran, daek teh nganter aing ulin. Ulin ka mana, Boh? Ayo bae aing mah, salaya kopian be. Ulin nu keur peuting si Neng teh ki tenang be kopi mah slow be. Ulah slow ka aing jadi conge kambing, Boh. Kambing conge meureun ki. Geus ki ger telepon awena. Heudeng Boh aing nelpon si Ahmad heula. Jawena tiluan. Ieu saha dia nelpon? Fikri ana nelpon. Waalaikumsalam. Oh, Ahmad di mana? Aing di imah ki. Daek teh ulin jeung awewe. Hayu bae, hayu ulin jeung awewe mah. Kabeneran aing geus dandanan aing geus mandi tadi. Aing nanggon di imah aing nya. Aing ka dinya na, kayak Mas ya. Ayo. Yuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Si Ahmad jadi ka dieu, geus segera dieu. Manya si tadi nanti cangkel kitu nanggung bae. Oke. Beneran dasar geus mandi geus rapi anu ajakan ulin jeung awewe deui pikir cocok hampir pikir lah hayu ge jadi henteu Kadang Mad telepon heula awewena. cenah can ditelepon itu Encan Mad. geus keur telepon sok awena. Halo, Assalamualaikum. Neng di mana? Ulin ayo. Oh, kak gonggol lah dinya. Kumaha ge jadi teu? Jadi Mad. Nah awewe nanggon di gonggol. Saya ge keur kagong mainan. Ayo. Bawa motor mun. Ayo bawa motor. Ya ulin tenan. Neng, dek teh mun diajak ulin. Ulin ke mana, A? Atuh ka mana be neng urang, nu penting mah bahagia. Neng, ayo arek mah. Ampura, A, karake kenal laju ngajak jalan bae. Ajo embung ulin ho neng. Embung lah, A, kapan-kapan wae jalan mah. Yang geus saya embung mah neng. Ieu ka ditu lah galah. Oke, gede sih. Tadi ge urang. Aing ngomong. Siapa masih engkau ajakan ulin jeung awewe awan ga itu embungan sama Ampur Ahmad pantau diga awewe ngomong karake kenal sinen kene meureun diajak jalan mah masih geus kieu sabar be Mad gege aing geus kenal deket mah daekeun insyaallah Yang seledak balik be enak mah. yang geus boke baralik be awewe embungan tadi Tadi budak laki ngarambek meureunnya ka urang. Ngambek kunaon, Nop? Atuh tadi urang diajak jalan malah nolak. Atuh sia deui malah nolak, Nop. Emangna urang awewe naon? Karake kenal laju daek diajak jalan bae.
Benernya not parukan mah orang awe murahan diajak jalan langsung daek bae. Ayo agera balik, engke ge lalaki na ngabageran deui ka urang. Ya enggak saya atuh nop. Bagong motor kunaon ya? Pareum. Duh. Aduh, Bagong ieu mah aing sigana mau katulah budak kamari ngabohongan budak ieu. Jadi pareum beneran ya. Aduh. Hirup atuh kolibri sama jangan uli naon. Dan sia Motor aing pareum ki. pan kamari ge dipake ke Simbo mogokan bae mad semetengah denge yo. Gas enak mah mending dorong bae mad kacai. Sih naon urusan bawa kacai pus motor mogok bawa ka bengkel beureun kisah masuk ngacaprak cik aing mah Maksud aing dibawa kacai ge palir gen be mod motor kieu mah. Ai sia eta aing ngomong coba saya nyengir ki. Ai sia ya eta sia ya huntuan ki tapi aing ngomong sok tar pake huntu sia mah geus ki gerak adieu bantuan aing main motor aing duh kumaha ieu euy. Bagong pan keresel amat gen. Hirup ndak kieu bae gitu. Ulin ah nyamper si Ahmad. Naon sedak? Motor aing pareum boh naon we ieu gara-gara aing nan ngabohongan sia meureun. Untung sekuai motong setuker tolol sia. Tolol mana sih non ngatolol-tolol ka aing. Geus loba omong sia gerediuk dinya tah. Oh, Mat. Naon nya inget coba ki pangagian sia. Coba ban, awas aing nyelah sugan koeng mendaekeun. Oh, coba tuh ndekeun. Kiki, eta naon teh tinu ngaceng ki. Oh, aing teh nyaho. Ki busina ki ngaceng. Boh. Ieu mah busina ki. Boh. Busina ngaceng, boh. Boh. Si mah kunaon eta ki pingsan. Nyaho mad. Coba. Ki, kunaon ya Simbo? Nyaho mad. Apaan tiba-tiba pingsan? Oh iya meureun busina ngaceng kana bego. Eta benyol tarana ki. Wah, parah ieu ki gara-gara busi Simbo jadi pingsan ya. Gotong hayu mad. Gotongnya kadinya kan. Karunya masuk. Bagong ikut dadut berat Bisa Bagong. 1 2 3. Udang, Bo. Udah. Ki, coba nyokocai ki. Nyokocai ka dapur coba. Coba. Bo. Ki, geran ki. Yang mana? Bo, udang. Aduh. Tolol sia busi bego. Nyeblot kana sirah aing. Ya hampura bos ini ngatolol-tolol ka aing balon meureun. Aing oge henteu mun eta busi dek jeblot. Tuh Ahmad tuh, ini kan usia tarang ang jendol be. Mana? Itu ki jendol. Terus boh ngaranna ge musibah. Musibah mah anu nyaho. Ya boh hampura engko. Heeh. Tuh ulah dendam jeung baturan hampura. Hampura boh. Jangan teu sengaja pan dek busina coplok. Itu nama aing nekanjakan ulin mah gak sia, motor geus cager encan. Can paeh kene itu. Masih belet jeung aing. Yang geus gang jeung sia nya. Heeh. Geus dipikir jeung saha boh. Gampang mad, aing mau motor. Mau motor sorangan. Yang geus ya. Ayo. Yang geus boh. Aing dek dengan motor aja motor pareum. Oh, aing sekalian mandi nek balik heula. Yang geus kayak kumpul di dinya. Oh. Mat, geus encan. Enggak saya. Ayo. Bawah. Oh. Kaki. Gedeng, aing ngising heula pancang. Aduh, gedeng. Aing nang di kolan gedeng. Aduh. Kuat aduh. Berapa hemernya?
Boh, si Ahmad kunaon itu karuyo. Angan modal ki merenan uyak-uyakan bae dina motor ti tadi. Bulas aduh. Boh, tangguhan boh, kadang. Sakit urutan deh aing. Aduh. Oh, Mad, nungguan di dia. Boh, raselnya. Awewe nu kamari mah. Oh, nya ki, aing karesel. Boh, nongkrong yuk di ditu. Ki, tungguan oleh si Ahmad. Tinggalkeun boh si Ahmad mah. Ayo urang ka ditu ah. Geus laki si Ahmad paling neangan tinggalkeun deh. Ayo. Aduh, geus seubeuh meureun ah. Obeh ah. Cai daun pun jadi. Aduh, ngeunaheun. Aduh, arah teler pucernya. Aduh, si Bagong aing hilu dan daunna aduh, si goblok aing ditinggalkeun, bolon si pikir si imbohkeun sa Bagong. Aduh. Dasar bujur aing atel aduh. Keun cek wae. Keun cek wae Bagong budak aing ditinggalkeun. Kamana budak wah mal jauh ke tempat itu nongkrong ge. Keun cek wae. Panggih cek wae boh. Pikir tolol tega ka aing ditinggalkeun babaturan termodal. Boh, non seureun. Itu tuh ki aya awewe teh angkeun ya. Ayo. Neng. Naon? Boh, dia teh masih Neng. Oke, Neng, Neng nyeunaan di dia. Nongkrong BA. Neng kadina naik naon? Gampang A. Kan jauh, Neng. Gabung ka dieu teh. Ih, Bagong ka mana budaknya aing geus ka dieu ka ditu. Eueuh budak. Itu nih budak kan, sekolah yang diintip, sekolah yang budak. Ih si monyet, babaturan macam naonnya budak, mesti ditinggalkan modal. Aing ditinggalkan, karena orang atuh aya awewe dege, aduh budak kena amatnya. Ih si Bagong, mana tuh budak? Kan, kan. Aduh. Bagong monyet orangnya aya jurang. Aduh aing penyaho aduh. Luhur aduh. Monyet budak aing apes amat nya ditinggalkeun. Mana ragak dik aduh. Keun sakoeng dak warah poe monyet keun. Boh. Keun sia. Sakoeng dak sia. Aduh. Baturan batang naon sia. Aduh. Lihat tega ka babaturan. Tinggalkeun aing. Ampura mah dia ning lila. Lila kumaha sepus aing sakedeung. Mana kesolidaritasan babaturan? Sakedeung ge yang kuat ditinggalkeun aing. Tah mah aing ge diajak si Boh. Dia di boy babaturan sering tinggalkeun. Sia ngangan ti tadi ka mana eueuh sia urang ngeunah-ngeunah jeung awewe. Ai eta baju laladu kunaon? Tuh ragak di ditu dina jungklang. Ngintip neng di simbo kabablasan. Ngeunah amat simbo aing geus ditinggalkeun. Aing maragak begitu nulungan acan. Iya, Bo. Saya menyalahkan aing bae, Mad. Speaker ta. Pan saya nyalahkeun aing geun Boh. Kudu sia nu salah. Sia. Geus kan Bagong aing ragak dege enggeus. Enggeus ulah sing salahkeun, enggeus aing mentampura. Nyenaon aing mentampura sia mentampura ka aing. Enggeus ulah ngarambek deui lah. Aing nyeri suku Bagong aduh. Coba pangurutankeun. Aduh ngeunaheun. Karek ieu babaturan aing. Geus ngan ampura ieu nun. Kamben teu? Kambeuna, Neng. Rada bau-bau tai. Zaman tengah lu. Ih jening bau. Ini bau ih. Oke, jujur. Tadi enggak apa-apa aja kampura geus sing diruyuk awi. Ih jorok. Ampura, geus balik ah. Ayo harek kita balik. Balik yuk. Neng mau motor teh bengkat tumpuk duluan ayo, Bo. Ayo. Ayo, jeung aing.